Saatos dipayun dibahas mengenai al-ba'tsu nyaeta hari kebangkitan sinareng al-qadaru takdir. Masih dina bait anu sami nyaeta cabang iman saatos urang iman kana takdir teh. Cabang iman anu kadalapan nyaeta iman kana sanyana pirang-pirang makhluk teh sadayana bakal dikumpulkeun Pak Bu sadayana engke di padang mahsyar. Wajam ina fi mahsyarin fihil khalaiqu tahsyamu. Cabang iman anu kadalapan sakali deui nyaeta urang kedah yakin ngabenerkeun mengimani bahwa sesungguhnya setiap manusia sadayana manusia akan dikumpulkan di suatu padang anu namina teh padang mahsyar. Jadi digiring bahasa kitabna yusakuna jami'an ba'dal ba'si wan nusyuri ila ardil mahsyar. Dina sabada umat manusia dibangkitkeun engke teh manusia dikempelkeun di padang mahsyar. Padang mahsyar teh padang anu kumaha? Wahia ardun baido. Padang mahsyar teh nyaeta hiji tempat daratan anu warnana teh bodas rata, teu aya barang anu sanes. Sof-sof datar la fiha aujun wala amatun. Henteu aya tempat anu cekung, teu aya anu cembung, teu aya tempat anu sapertos gunung tiasa nyumput di tukang meuna, atawa teu aya oge tempat anu legok sehingga urang tiasa nyumput di lebetna. Jadi intina teu aya tempat nyumput, estuning datar we gitu. Wala alaiha rabwatun, teu aya bukit-bukit anu jadi tempat nyumput jalma. Yakhtafi al insanu wara'aha. Nah engke intina di padang mahsyar teh manusia bakal digiring ke padang mahsyar teh berombongan, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Wa maratibun nasi fil hasri mutafawitatun. Teh tingkatan-tingkatan manusia di alam mahsyar benten-benten. Di dia disebutkan aya golongan ar-raqib nu kahiji. Naon ar-raqib teh nyaeta manusia anu di alam mahsyar teh gaduh kendaraan. Jadi tutung pakan. Saha jalmi anu bakal janten ar-raqib di padang mahsyarna nyaeta jalmi anu takwa. Jalmi anu takwa al-muttaqi engke di alam mahsyar bakal janten ar-raqib, jalmi anu gaduh kendaraan. Aya oge di padang mahsyar teh wa minhum al-masyi, jalmi anu mapah berjalan kaki. Saha eta jalma anu berjalan kaki? Al-masyi ala rijlaihi wa huwa qalilul amali,
jalmi anu osok amal tapi amalna sakedik, anu gaduh amal sakedik gitu. Maka ke di alam mahsyarna mapah. Wa minhum al-masyi ala wajhihi, jeung di antara jalma-jalma anu aya di alam mahsyar teh aya anu berjalan sanes ngangge sampean mapahna teh tapi ngangge rarai. Saha ieu anu berjalan ku raraina, ku wajahna? Nyaeta wa huwa al kafir, jalma anu kafir. Di dia aya tilu kondisi pengennya anu disebatkeun ku musannif. Summa yusrifun nasa minal mauqif ilal jannah. Teras eta jalma-jalma saatos di padang mahsyar teh bubar angkat ka surga atanapi ka neraka ngalewatan anu namina as-sirat wa yamurruna alas sirat. Tah ketika ngalewat sirat fa ummatu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sab'ati anwa'in. Eta umat Kanjeng Nabi tadi carioskeun umat nusanes, ieu nyarioskeun umat Nabi. Umat Nabi ge engke teh dina ngalewati jembatan Siratal Mustaqim, jembatan As-Sirat anu bakal nangtukeun ieu teh ka surga atanapi ka neraka. Tingkah ngalewat siratna teh aya 7. Kahiji aya jalmi anu kalebet as-siddiqun. As-siddiqun teh nyaeta jalmi-jalmi anu kumaha? Anu bener, anu jujur. Teras anu kadua wal alimuna, golongan jalma-jalma anu berilmu. Anu katilu wal budala, jalma-jalma anu jadi wali abdal. Wasyuhada, jeung jalma-jalma anu maot syahid. Hiji siddiqun, 2 alimun, 3 budala, 4 syuhada. Wal hujjaj, jeung anu kalima nyata anu hararaji, hajina mabrur. Nu kagenep wal muti'una, jalmi-jalmi anu tararoat. Anu kagenep. Nu katujuh wal asuna, jeung jalmi-jalmi anu bermaksiat. Umat Nabi tapi sok maksiat, diakukeun umat Nabi. Ta eta 7 golongan teh benten-benten tingkah ngalengkahna teh. Aya orang-orang jujur as-siddiqun, kumaha ngalewatan siratna. Ternyata jalma-jalma anu jujur, jalma-jalma anu bener as-siddiqun yamurruna ala sirat kal barqil khatif. Jalma-jalma anu jujur mah ngalewatan siratna teh sapertikeun kilat, sapertoskeun kilat anu nyamber. Berarti sekejap, sakicep jalmi-jalmi siddiqun. Eta anu kahiji. Anu kadua aya golongan naon? Alimun. Alimun teh lain alim Sunda mah embung, jalma-jalma nu Arab embung. Alim bahasa Arab mah jalma nu berilmu. Jalma nu berilmu, nu garado ilmu, engke ngalewat jembatan siratna teh seperti naon? Wal alimuna karrihil asif, seperti angin yang bertiup. Siga angin, ya. Jalma-jalma nu berilmu. Wal budala, aya para wali pengganti, para wali abdal. Eta ngalewatan jembatan siratna teh katoiri fi sa'atin yasiratin, seperti manuk anu ngapung teh tereh
ngan ukur sekitar saah yasir ya. Hanya sajam sabaraha jam, namun diartikan saahna sajam, namun diartikan saat beberapa saat bisa gitu. Eta golongan budala. Aya golongan syuhada, zaman maut syahid engke ngalewat sirotna saur dina ieu kitab sapertikeun naon kal farsis sabik, sapertikeun kuda ya, sapertikeun kuda anu lupa tarik. Sabaraha lami cenah syuhada yamurruna fi nisfi naharin, satengah dinten. Teras wal hujjaju jeung para haji engke dina sirot yamurruna fi yaumin kamilin, ngalangkungan sirotna teh dina waktos sadinten. Anu hajina mabrur ditampi walau sadinten ngalewat sirotna. Aya deui golongan mutiun, jalmi-jalmi nu taroat, maka fi syahrin sasasi eta dina sabulan. Wal asuna jeung jalma-jalma anu maraksiat. Kumaha ieu jalma-jalma anu maraksiat? Jalma-jalma anu maksiat mah sampeana disimpen di luhureun jembatan Sirotol mustaqim, jembatan sirot. Teras dosa-dosana disimpen dina togong, sana nanggung dosa-dosana. Jadi bari ngalengkah dina sirot teh bari nanggung dosa, bari cenah sirot teh leuwih seukeut tinimbang pedang, terus leuwih ipis tinimbang rambut. Bahkan air nyarios dibelah 7. Coba kumaha ngalangkungna bari mawa dosa, bari nyandak dosa. Yadouna aqdamahum ala sirat wa auzarahum ala zuhurihim. Ngalewat tah eta jalma anu berdosa bari mawa dosana, bari dihanapeun teh eta teh aya seuneu neraka anu seuneuna ngagugudag. Tapi eta seuneu neraka nyarios ka eta si jalma anu sok maksiat, kulantaran eta jalma masih keneh aya iman. Sok maksiat oge masih keneh aya iman. Janten dipersilahkeun, hei jalma, kulantaran cahaya iman anjeun, jadi imana harita sok sanaos saalit kurung gitu, sehingga ku eta seuneu neraka dipersilahkeun sok geurang lewat anjeun, kulantaran cahaya iman anjeun bisa maruman seuneu neraka. Nah eta jadi umat Rasul sok sanaos maksiat gitu, engke saurna dina sirotna sapertos kitu, asal aya naon, aya iman dina hate. Teras dina ieu bet disaurkeun fihil khalaiqu tahsyamu, engke di poe mahsyar teh sadayana jalmi sibuk ngurus dirina masing-masing dina keayaan bingung tur ngarasa izin naon margina sabab sadayana amal perbuatan ti A sampai Z-na ti kawit jalma eta kataklif ku hukum, ti kawit balik dugikeun ka maot, rek ka manana aya, rek ka manana aya. Sehingga tangtosna jalmi anu bade dibukakeun sadayana kalakuanana, teu aya nu ditutup-tutupi, bakal isi. Pertos urang pan hayang katinggal ku batur teh saena we.
Da salah sawios nikmat anu dipasihkeun ka urang adalah ditutupana aib urang. Mun dibukakeun we aib ku Allah, da bakal harita kene lagrag harkat derajat urang teh anu tadi dan dihormat teh bakal jadi dihinakeun, disengsirikeun nya. Kulantaran naon? Nah itu teh ya, sabab urang mah seueur aib, seueur kacacadan. Ieu engke di poe mahsyar aib urang bakal dibukakeun. Catatan amal urang bakal dibolekerkeun. Sehingga dirinya manusia bararingung, jalma-jalma bararingung, digiring ku sanehurung, tuh digiring ku sanehurung. Alet-aletan kasaban jihad, neangan panyalindungan. Jadi makan dina ya kita bisa urkeun eta jalmi teh numpuk sapertoskeun seperti belalang, sapertikeun leuwih-leuwih ti sirup. Didinya jalma-jalma tiasa ninggal satu sama lain tapi teu aya anu ngobrol. Sebab naon? Fokus bingung ku masalah dirina masih teras dina kaayaan jalmi-jalmi teh ditaranjang henteu ngangge alas kaki. Ieu kondisi di alam mahsyar teh. Sakumaha kasawuran Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu an-nasu hufatan uratan. Yub'atsu dibangkitkeun saha an-nasu jalma-jalma hufatan. Hufah teh naon? Dina kaayaan teu ngangge alas kaki, nyeker. Malaya nu ngangge karpil ka di ditu. Malaya ngangge sapatu. Ya, moal dicanang senal-senal di dunia teh. Ya, otak paingan santri sok nyarareker latihan sigana macan di alam mahsyar. Meh kuat, oke. Urotan tuluy ditaranjang. Anggean pakaian anu ayana dikumpel-kumpel disae-sae teh henteu teh diangge engke. Urotan dina kaayaan taranjang. Sareng teu acan dihitan kepeh kaayaanana teh. Ya. Anu tos dihitan ge mah jadi deui teu acan dihitan kaayaanana. Qad aljamahumul irqu wa balagha syukumal adami.